Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi, para mitra kaum dangu anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah urang tiasa petepang deui di dieu sareng Asep Ihsan sapara kanca. Mudah-mudahan para wargi sadaya kalebat sim kuring sakula wargi salamina dipasihan anugerah, dipasihan kesabaran, katawakalan ku Allah Subhanahu wa taala, disarengkeun dipasihan gampil tina rezekina ditebihkeun tina balaina, kalayan salamina aya dina ridho ti Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dina wangki dieu sim kuring sapara kanca bade neraskeun carios atanapi dongeng nuka Tunda anu judulna nyaeta Rengganis Wanoja Muslimah Sajati. Carios Rengganis nyaeta buah karya atanapi karangan Bapak Yus R. Ismail, salah sawios bujangga Sunda anu kamasyhur utamina di Jawa Barat. Mitra kaum dangu anu mulia, Rengganis Wanoja Muslimah Sajati ku Bapak Yus R. Ismail bagian kedua. Dina bagian kahiji parantos dicarioskeun wire nu disebat kuring nu nyandak carios nyaeta hoyong kenal kahiji wanoja nu namina Rengganis. Tapi eta wanoja teh mani rada unik, aneh, margi teu seueur saur, dina tingkah lakuna kalintang ati-atina geulis deui eta wanoja teh. Saurna teh geulis kaliwat saking. Lantaran diinget-inget deui, dibayangkeun deui anjeun teh memang geulis. Geulis anu mandiri, geulis anu beda jeung mojang umumna, geulis anjeun mah henteu diruas rias. Henteu dibudak-budak acan sigana teh lambe semu beureum sanes ku lipstik halis ngajepat hideung sanes ku sifat bulu soca da centik ti tadina pameun teu anu seger hegar lir ermawar sumedeng ligar. Kitu mitra dina bagian nu kahiji. Mitra kaum dangu anu kadua nyaeta tina carios Rengganis ieu. Lamun disebut kuring kasigeung, nya memang kitu kanyataanana. Hate teh asa henteu ngarareunah, beuki ditolak asa beuki inget wae ka Nyi Mojang nu namina Rengganis. Anjeun teh nya mojang anu istimewa Rengganis. Ngan anjeun anu henteu serab ku guluburna mobil, geleserna mobil mewah buatan Eropa teh, atawa meureun sakadar halangan atanapi tangtangan pikeun meunangkeun anu rada istimewa, kudu aya perjuangan meureun saeutik mah da sanggeus merean mah terus nutulukeun ka hayang kuring anjeun oge henteu beda ti mojang anu sejena. Mitra kaum dangu nu matak dina hiji sore mah kuring megat anjeun mikeun kado boneka paha ayam anu keur populer selamat ulang tahun kitu ceuk kuring. Anjeun kerung saha anu ulang tahun teh Kang? Anjeun kalah malik nanya apaan dina Facebook? Eta mah ulang tahun si empus ucing abdi Kang, ceuk anjeun bari imut. Nuhun tapi si empus mah henteu tiasa nangkep boneka, candak dewanya. Kuring teu bisa ngomong nanaon. Basa anjeun ngucapkeun salam terus ngaleos. Dina hiji isu kuring ngekelek buku. Anjeun imut basa kuring ngasongkeun buku nu dibungkus kertas kado. Kanggo saha? Ceuk anjeun pondok naros. Muhun kanggo anjeun, apaan anjeun teh resep maos? Kamarina televisi aya bupati ditebak ku KPK alatan masihan kado ka ketua MK. Kitu ceuk anjeun.
Tah masihan kado hadiah tiasa janten haram upami aya kahoyong. Masihan mah kedah ikhlas sodaqoh kasebatna. Sodaqoh lebet karena salah sahiji perkara anu henteu pegat ka maot. Muhun apan ieu ge sodaqoh. Upami sodaqoh mah kedah ningali heula jalmina seueur keneh anu langkung hak batan abdi. Kitu ceuk anjeun. Engke ge salira ngartos nyalira lah. Henteu weleh imut manehna teh. Tapi mata lieur keur kuring mah. Henteu pikahartieun naon anu diomongkeun ku anjeun teh, meureun anjeun mah moal eleh ku hadiah, moal eleh ku mobil mewah, moal eleh ku pakaya sejena. Anjeun mah leuwih ngahargaan omongan, janji atawa nu sabangsa kitu. Mata hiji isuk mah haja megat anjeun di buruan kampus. Anjeun ngarenghap panjang pisan basa ningali kuring nyampeurkeun. Naon atuh maksud akang teh saleresna? Mani asa unggal dinten ngaganggu abdi. SMS, inbox, Facebook, miss call, hadiah-hadiah. Abdi mah teu ngartos, Kang. Ceuk anjeun, ayeuna mah asa aya nada ngananaha. Akang teh cinta ka anjeun rongganis. Cek kuring bari neger-neger maneh. Luka kunaon kakara adu hareupan jeung anjeun kuring rampang reumpeng siga kieu. Maksudna kumaha? Cinta, I love you. Anjeun neuteup terus imut. Kuring teu bisa ngabade naon hartina teuteup jeung imut anjeun. Da kuring mah nyangka teh anjeun tangtu bakal ngambek. Terus nyekseukan ku basa anu henteu bisa diucapkeun atau teu biasa diucapkeun ku anjeun. Tapi geuning henteu ieu mah. Sam, cinta mah ayana di dieu ye. Ceuk anjeun bari nunjuk dada. Sanes di dieu. Ceuk anjeun bari nunjuk soca. Dunya urang teh beda, Sam. Naon anu ku anjeun dipikaresep? Bisa jadi malah mangyerikeun atau nganjerikeun hate pikeun abdi. Naon anu ku abdi dinikmati oge cantang tuh bisa dinikmati ku anjeun. Mitra kaum dangu anu mulia, henteu weleh imut eta oge anjeun mah. Tapi mata lieur henteu pikahartieun naon anu diomongkeun ku anjeun teh. Meureun anjeun mah moal eleh ku hadiah, ku mobil mewah, ku pakaya sejena, anjeun mah leuwih ngahargaan kana omongan janji jeung sabangsa nu kitu cenah mitra. Mitra kaum dangu anu mulia, sajujurna kuring henteu ngarti naon anu ku anjeun diomongkeun basa kuring nyaritakeun yen kuring cinta ka anjeun. Atawa meureun kuring henteu biasa ditolak ku mojang, lain henteu biasa tapi acan kungsi. Nu mata kuring hookeun basa anjeun ngucapkeun salam terus ngaleos. Mitra, aya sanyana mah pikiran pikeun mundur teratur. Meureun nya anjeun mah beda kelas jeung kuring. Mun seug dibejakeun ka sobat-sobat kuring pasti pada satuju. Saha tu anjeun bet wani nolak ka kuring? Pasti beda gaul. Apan liburan oge kuring mah ka mancanagara, ngidara Eropa, ngaprak Amerika, ngadeunreureuh di Australia. Ari anjeun mah paling oge niis di Curug Cindulang, jalan-jalan ka kebon enteh Ciwidey, popotretan di Lembang. Tapi ari ras deui inget maksud anjeun mah lain kadinya. Beda kelas anu dimaksud ku kuring mah saukur dibedakeun ku pakaya. Naon anu ku anjeun dinikmati tantang tu bisa dinikmati ku kuring anu ku anjeun diucapkeun. Lain urusan pakaya anu ngabedakeunana. Nya kudu jujur wae kuring teh henteu ngarti naon anu ku anjeun diucapkeun. Komo diembohan. Geuning kuring henteu bisa mapohokeun anjeun, unggal waktu anjeun asa beuki ngajung jurigan. Isuk-isuk, berang, sore, peuting, anjeun asa beuki kumawani. Keur kuring sarapan anjeun imut dina taplak meja.
Keur mandi anjeun ngagalindeng dina seah cai, keur di sapatu anjeun ngeurad dina tali sapatu. Matakna saminggu henteu manggihan anjeun teh, henteu neuteup anjeun teh asa kasiksa. Saha atuh anjeun teh rengganis. Keur kuring henteu hese hayang nyaho saha-sahana hiji mojang. Kari ngumpulkeun sobat anu asana teh leuwih pas disebut pakacir. Isukna apan kuring oge geus nyakuan catetan, ngaran anjeun teh Rengganis Putri imah anjeun di Jalan Lokananto nomor 2. Punten bila anu sami mitra. Bapak anjeun yana Bengawan Juragan Cilok nu boga 100 roda dorong. Lantaran henteu kuat mitra, hiji sore mah kuring lah-lahan nelpon anjeun. Sakadar nanyakeun sehat henteuna jeung nepikeun kahayang-hayang panggih deui jeung anjeun. Tangtu wae kuring reuwas basa anjeun ngamanggahkeun. Biasana apan anjeun laku basa anu ngareuna? Kang, pami palai tepang mah wengi ayeuna abdi aya kagiatan sareng rerencangan. Akang tiasa ngiring bae atuh. Ceuk anjeun, upami palai ngiring pangaosanana sumping sateu acan netepan isya. Tapi upami palai tepang teras ngiring acara nasi bungkus cinta, sumping wae kinten tabu 10-an, Kang. Saknyana kuring hayang nyaho naon wae kagiatan anjeun teh. Tapi ngadon campego ngadengikeun pangajian mah asa berat hate teh. Pangajian, pangaosan, kecap anyar eta mah dina hirup kuring teh. Mata kuring mah datang jam 10 we ti imah teh nyalse. Jalan asa ku simpe anu biasa. Mun seug unggal beurang siga kieu meureun bisa babalapan unggal waktu. Di teras masjid anjeun keur ngariung jeung sobat-sobat pangajian anjeun basa kuring turun tina mobil. Kakara ngeuh anjeun teh keur misah-misahkeun nasi bungkus. Diitung teh ku hate aya kana 200 na nasi bungkus teh. Anjeun nyamperkeun basa ningali ka kuring. Terus anjeun ngenalkeun kuring ka sobat-sobat anjeun. Sobat anjeun nu lalaki mah ngarajak sasalaman bari teu oleh sareuli jeung arunggeug. Ari sobat anjeun anu awena saukur unggeug jeung imut, asa inget ka anjeun. Apan anjeun oge unggeug jeung imut basa diajak sasalaman ku kuring teh. Kang, unggal malam Jumaah saatos pangajian abdi sareng rencangan teh biasa ngabagikeun nasi bungkus cinta. Ceuk anjeun nerangkeun. Nasi bungkus nama ti saha wae nu bade nyumbang kalayan ikhlas. Seueur donatur anu unggal malam Jumaah masihan atapi masih ke nasi bungkus ka dieu. Kami ti pangajian remaja masjid ngabagikeun ka saha wae anu sakirana layak dipasihan. Seueur di emperan toko atanapi di taman kota nu patinggal loler da teu gaduh tempat anu matu. Aya oge nu da melawengi sapertos pegawai kebersihan jalan, penjaga pintu rel kareta api sareng anu sanesna, Kang. Pokona mah ngiring wae, Kang, mios mobil mah parkir wae di dieu. Sadayana oge ngarangge motor, urang kompoy yu ngurilingan kota. Kuring dibonceng ku Nathan. Rombongan motor teh ngabring di pengkolan misah samotor-samotor. Rengsek ngabagikeun nasi bungkus cinta teh kuring mah mulang. Tapi bet sapeuting henteu bisa sare. Peuting isukna kitu keneh wae. Ras atuh inget kana nuturkeun Nathan, basa nuturkeun Nathan mitra. Ngageungkeun saurang ibu jeung 2 urang budakna nu umurna paling oge 5 atawa jeung 7 taun. Anu keur pating rarengkol di emper toko. Sarung jeung bantalna anu ledrek kaangse bau hapeuk. Basa maranena beunta ningali 3 pincuk nasi bungkus belenyeh sareuri. Seuri anu henteu boleh ngalangkang dina ingetan kuring. Kuring hareugeun molohok ngarakacak basa ningali maranehna terus harudang. Ngumbah leungeun ku cai mineral terus ngahuap nasi bungkus mani cacalebekan mitra. Basa manehna ningali ka kuring, maranehna ningali ka kuring anu molohok, maranehna seuri jiga nu eraeun. Duka kumaha rasaan kuring harita, naha heran, sedih, asa aya nu nyelok kana ti koro.
asa aya anu ngarakacakan hate, kuring henteu bisa ngagambarkeun rarasaan sorangan. Mitra kaum dangu anu mulia, sapanjang jalan balik pikiran kuring mah duka aya di mana. Meh saban peuting jalan-jalan di kota teh diliwatan, tapi si ibu jeung dua urang budak anu pating rengkol di emper toko henteu kungsi kapanggih deui. Pasti lantaran kuring henteu merhatikeun maranehna. Maranehna teh eueuh dina uteuk kuring mah, da mun seug aya kumaha carana bisa nikmat ajojing atawa suka seuri di karaoke. Saentas pengalaman peuting harita sare henteu tibra dahar henteu puguh. Ngan ka anjeun kuring balaka siga kieu mitra punten. Kuring yakin anjeun mah moal nyeungsirikeun pada dina hate teh rabeng pananya si ibu jeung dua anakna anu pating rarengkol di emper toko naha unggal peuting maranehna peureum bari beuteungna mah kukurubukan. Apan seuri siga anu era maranehna carana ngahuap matak nyaredet ningalina. Sabaraha ratus atawa ngarebu malah ngajuta mungkin wae anu nasibna siga kitu siga maranehanana di emper jalan emper toko. Basa kuring dahar lantaran lapar geus teu katahan. Kabayang deui selisih ibu jeung dua budakna, kumaha bisana kuring dahar ngeunah atawa ulin hura-hura cara biasana lamun rarasaan kawas kieu. Ingetan ka anjeun oge asa eleh nyaredetna. Rengganis aya samingguna kuring henteu ka kampus, henteu ka mamana. Kuring asa jadi Siddhartha dina film Little Buddha. Siddhartha putra raja anu kakara ngehoreng di luareun agrengna istana kerajaan teh rabeng kasangsaraan. Basa hiji isu kuring ka kampus da aya jadwal ujian, anjeun teh nungguan di tangga kuliah. Kang, tos 5 dinten abdi ngantosan teh. Kitu ceuk anjeun. Manawi teh rarieut bae da henteu biasa tumpak motor wengi-wengi. Ieu oge masih rarieut tembal kuring mitra. Alhamdulillah ayeuna tos tiasa ka kampus, asa hoyong ngadongeng ka samte, tapi henteu ngobrol langsung asa berat henteu ngidinan ieu hate. Upami kedah paduduaan abdi ngintun email wae nya. Kuring unggeuk, mangga, tapi anjeun masih lepat. Akang teh masih rarieut. Mitra kaum dangu, anjeun imut kareueut ngagalenyu. Duka naon eta teh hartina. Alhamdulillah mitra kaum dangu anu mulia, carios Rengganis Wanoja Muslimah Sajati karangan Bapak Yus R. Ismail parantos rengse. Insyaallah bagian katilu nyata bagian pangungkas engke insyaallah wengi atapi enjing didugikeun deui ku sim kuring. Hatur nuhun kana perhatosana, hapunten kana samudaya kalepatanana sareng kahilafanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.